Seperti gibah. Gibah itu ngomongkan batur, ngomongkan nu teu pake disenang, teu pake kasenang. Nah, makanya cek di dia urang mah hirup nu tenang we. Geuning kunaon nu tenang? Nu kamari dicaritakeun sebelum Allah tadi simkuring teh geus mawa makalah kamari teh ajang nyarita ngan beak waroji waktuna. Jadi sebelum ieu alam diciptakeun, dunia, langit, surga, neraka, Allah menciptakan syajaratul yakin. Dina syajaratul yakin Allah menciptakan Nur Muhammad 70.000 tahun. Nur Muhammad disimpan di tangkal syajaratul yakin. Begitu disimpan di tangkal syajaratul yakin 70.000 tahun, maca tasbih, tahlil dan tahmid. Setelah 70.000 tahun, kemudian Allah ciptakan Miratul Hayat, kaca kehidupan. Saur Allah, hai Nur Muhammad, yang disimpan di nalapan Ahmad, unzur ila Miratul Hayat, tinggal itu kaca kehidupan. Begitu Nur Muhammad ningali kana kehidupan, kaca kehidupan, sujud. Dina sujudna mengeluarkan 6 tetesan. Ya jadi bekal dari wakil bupati. 6 tetesan. Qatratul ula, tetesan yang pertama. Oh ya, alhamdulillah. Oh iya rokok. Jadi tetesan yang pertama khalaqa Abu Bakar Siddiq. Tetesan yang pertama Allah dipakir Abu Bakar Siddiq. Wa qatratul tsaniyah khalaqa Umar bin Khattab, niptakeun Umar bin Khattab. Wa qatratus salisah, tetesan katilu Allah niptakeun Utsman bin Affan. Wa qatratul rabi'ah khalaqa Ali bin Abi Thalib, tetesan kaopat Allah niptakeun Ali bin Abi Thalib. Wa qatratul khamisah, tetesan kelima Allah niptakeun Al-Wirda, bunga mawar. Bunga mawar ketinggalina sepele tapi membahagiakan hati. Lalu dibawa pemuda ataupun duda, disebutkan ke tukang, diberikan ke Arab, ini bunga mawar untukmu. Tuh gitu, bari jam kuring macan beran gitu kan. Dan di lembur mah oh kayak gituan deh. Ini bunga mawar, kan awan bunga mawar, ayo membutuhkan baso. Gitu. Lembur wae. Tanu kagenep. Wa min qatratis sadisah khalaqal aruz. Allah diciptakan pare. Jadi pare itu ku Allah diciptakan tina Nur Muhammad. Karena Karawang adalah lumbung padi, jadi harus bangga menjadi petani karena ngurus Nur Muhammad yang disimpan di nalafan Ahmad. Nah setelah itu Allah nyiptakeun deui arwahal mukminin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nyiptakeun arwah mukmin. Urang kabeh geus diciptakeun 70.000 tahun sebelum malam aya arwah urang geus aya. Kemudian summa khalaqa qanadir minal akikil ahmar. Allah nyiptakeun damar tina akik anu beureum. Sanggeus diciptakeun summa khalaqa surata Muhammadin. Allah nyiptakeun bentuk gambar Nabi Muhammad ka suratihi fi dunya, seperti rupa anu aya di alam dunia. Nyiptakan Muhammad rupana percis seperti rupa wayah di alam dunia, disimpan di jero damar, katingali di luar. Seluruh arwah mukmin ningali kalinya. Urang geus pernah ningali ka arwah Muhammad. Urang geus ningali, maka cek di dia sageusna kitu fasabihu wa hadza miqdaru mi'ati alfi sanah. Membaca tasbih selama 100.000 tahun. Ngaran gambaran Nabi Muhammad an bentukna sarua jeung Muhammad di alam dunia, membaca tasbih 100.000 tahun. Dina 100.000 tahun seluruh manusia dari Adam sampai akhir zaman muteran Nabi Muhammad. Nah nu muteran dia teh teu ningali fisik kabeh. Pokos urang lamun di Ka'bah mah
aya nu ningali Hajar Aswad, aya nu ningali ieu, tah urang baca seetik di dia. Man ro'a ra'sahu, sajalmi anu ningali sirahna. Itu mantap kuring dibaca teh supaya Pak Wakil mudah-mudahan baheula ningali sirahna. Pasoro khalifatan wa sultanan, jalmi anu ningali sirah Muhammad anu diteroda mardea akan menjadi khalifah dan menjadi sultan di dalam satu daerah, menjadi pemimpin di dalam satu daerah. Fal yanzur ilayya fanadhara ilayhi faminhum man ra'a rasahu fasara khalifatan wa sultanan bainal khalaiq. Masya Allah. Komo lamun sanesna kitu, man ra'a jabhatahu ningali kana tarangna. Upami ningali kana tarangna ceuk dia fasara amiron adilan, menjadi pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang adil. Nah, lamun dibaca panjang, nah pertanyaannya, urang kan tersadar banget ningali arwah panteu. Maka ketika urang tersadar ningali arwah teu, disarwakeun jeung urang panggilan munggah haji. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil ku Allah, panggil seluruh umat kita ibadah haji. Begitu kita dipanggil kita ibadah haji, Nabi Adam jarius Gusti, Nabi Ibrahim jarius Gusti saha nu manggil nu ngadengi kana omongan kuring sampai ka leuweut toa ge brengsek ieu. Urusan nu ngadengi urusan aing ceuk Allah. Akhirna ayuhan nas hiju li ajal bait. Ya kulon. Ayuhan nas hiju li ajal bait. Opat arah. Urang kabehan ngajawab labbaik Allahumma labbaik. Man labba wahidan hajja wahidan. Sajalna anu maca labbaik sekali bakal berangkat sekali. Man labba marratan, sajalna anu maca labbaik dua kali hajja marratain. Berarti Pak Haji ade kamari kana tas balik ayeuna mawadoi kue isukan arek mangkat deui ieu di Al-Madinah Pak. Da ieu tak kuena. Da isukan arek mangkat kuring ngabingkeun bae. Isukan malam Senin arek berangkat deui. Kami maca terus labbaik Allahumma labbaik 7 kali berangkat. Lamun maca lab encan terus kakak daftar modal. Entah diterusnya apa baiklah. Karena maca modal manten, karena daftar itu teh modal manten itu. Sebab itu labbaik acan. Nah, dina bab haji ge muskil. Urang kan teh nyaho. Maka lamun hayang dipanggil kudu lobakeun maca labbaik. Di dia maca labbaik Allahumma labbaik. Urang balik deui nu ningali wajah Rasul bakal jadi pemimpin. Ningali tarang Rasul menjadi amiron adilan, menjadi pemimpin yang adil. Urang teu sadar ningali apa teu, maka lamun hayang menjadi pemimpin yang adil, loba ningali ulama, ningali wajah ulama. Tapi ulama lototan doang, bari jeung ngeupeulak. Malototan doang ulama sekian bener. Gitu ya. Enggak bener. Tuh palototan doang itu. Jadi ditingali wajahna, loba maca ningali wajah ulama, maka menjadi amiron adilan. Subhanallah. Amiron adilan. Masih loba keneh kisah-kisahna. Terus cek di dia waman doa haji baihi, lamun ningali ieu doang tah. Jadi pasoro nakasan, jadi tukang ukir. Tukang lukis. Tak aya nu teu ningali acan. Ieu betul ningali acan. Pasoro, kafiron, majusian, nasronian, yahudian. Nu teu ningali jadi orang-orang kafir. Subhanallah. Teu ningali tah. Urang balik deui. Wa husila. Maka oleh karena itu ketika orang itu akan menjadi pemimpin jadi dia, maka ayat ciri-cirinya. Ya kisah terakhir biasanya ngawas sampai jam 8:30, 9:30 karena ya rada serat gitu. Pas dirangkum aja jadi tadi itu.
Terakhir, kisah terakhir Nabiullah Musa alaihissalam santos naruih uzlah tetap masih diuji ku Allah. Nabi Musa keur ngaji kieu. Itu keur ngaji sambil ngantuk. Aya manuk iprit, manuk cici, manuk paling letik manuk naon? Manuk cicinya. Yo hargaan. Dek. Nembrak awak Nabi Musa. Begitu nembrak, naon dia. Coba lamun urang keur ngaji keur khusyuk. Aya manuk kira-kira kumaha? Tewak. Paling tewak dipicen. Balangkeun komo lamun manuk gereja mah. Nah, lain manuk Islam gitu. Manuk bae kalau dua itu manuk Islam, manuk gereja, manuk Kristen. Manuk Kristen. Tapi manuk Kristen lo banget di masjid ada. Di pondok. Oh iya di gereja, manuk gereja. Sieun. Nah, iya manuk seret. Ya Allah manuk. Diistilah dia manuk ngomong. Ya Nabi Allah Musa, tolong aku. Tolong kenapa? Diberi ku raja manuk arek dipaehan. Oh beres, diasupkeun al-kaif ka kantong. Aman. Terus Nabi Musa cerita. Begitu cerita deh. Datang manuk raksasa. Itu datang set. Assalamualaikum ya Nabi Musa. Dengan izin Allah ngomong. Lihat burung enggak yang kecil? Nabi Musa enggak bohong, neraka ieu teh. Tengah bohong bu. Saya ajudan bingung tadi dia ya. Bapak di mana? Gitu tah. Oh, maksudnya lain ajudan iya. Bos-bos itu tah. Mau ke nomor bingung kan berbicara. Gitu tah. Allahu Akbar. Aduh kumaha ieu. Nah, akhirnya oh ada. Jujur Nabi Musa ada di dalam kantong. Ada apa? Burung itu akan saya bunuh. Maaf, burung itu ada di genggaman saya. Kalau kamu akan membunuh burung yang kecil, berhadapan dulu dengan saya. Kalau toh memang silahkan ambil dari tubuh saya, naon baik. Yo ping kuring, arek dipacokan mangga. Tetangan nyamun, embung ping siapa? Lu ping randa indai. Tetep manuk kan randa. Oh, di situ nama Allah. Oh. Masya Allah. Pilih dari anggota tubuh saya yang mana yang Anda sukai. Cicing dengan Nabi Musa nawarkan. Demi untuk membela burung yang kecil, ambil kedua kelopak mata saya. Ambil silakan. Saya rela demi untuk membela burung yang kecil. Subhanallah. Ngedang Nabi Musa. Oke kalau begitu akan saya makan kelopak matamu. Bola matamu akan saya makan. Akhirnya ngedang. Burung siap di dia. Nabi Musa tawakaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Begitu arek pecok, setel, hibar ya teman. Ya Allah, kunaon hibar? Ino karungan ka aing bisi buta. Telila teh burung diambil. Eta burung kecil keur dicetel, lepas hibar deui. Ya Allah, eta mah geus ditulungan malah hibar. Mungkin dicaplok deui jalan. Nabi Musa keur merenung. Datang kita monuk duaan bergandengan tangan. Bergandengan tangan datang duaan. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa.